Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dararamang para wargi? Mugi nya sadaya nasing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh bilih aya wargi urang anu nuju teu dama, urang sami-sami ngadoakeun mugi sing enggal didamangkeun sacara bihara-bihara. Dina danget ieu para wargi pribados sejak mang dongengkeun deui. Nanging kumargi naskah si Onyel teh acan katampinya diantos-antos teh sapertos nama pangeresana Dadan Permana anu nulisna atawa nu nyeratna eta teh saurna teh nuju aya pancen anjeunna teh nuju aya kasibukan. Jadi teh acan neraskeun eta hancana cenah. Tah urang selangan bae. Ku judul anu baris didongengkeun dina danget ayeuna nyaeta Munjung karya pangaresana Moh Amri. Langkung ti payun pribados teh sejawidi kamantena pangaresana Moh Amri bireh dina danget ieu pribados bade mangdongengkeun anu judulna Munjung. Langkung ti payun pribados kawargi-wargi sadayana nyungkeun bantosanana nyaeta kanggo nga-subscribe, nge-like, nga-komen sareng share. Kumaha atuh cenah lalakon ieu Munjung? Mudah-mudahan nya pribados tiasa mangdongengkeunana. Supados teu nyangkolong kana waktos mangait kana wanci urang sami-sami wae ngadangkeun. Wilujeng ngadangukeun. Wanci Isa Salhiam acan indit ka gardu tapi geus dangdan ngan karijung manehanana teh harita ngajemprak sila di tengah imah yang hareupan cempora nu hurung bret neuk teukan daun kawung ku bedog sosorenanana ari pamajikana geus ngedeng mepende anakna ngedengna teh bari nangeui sira panonna mah ngawaskeun nu neuk teukan daun kawung ceuk Salhiam ka pamajikanana emeh isuk mah akang teh moal iyang tunuh tadina teu inget giliran ngaronda peuting ieu harita pamajikanna nemalan kumaha atuh teu iyang mah geus badami jeung Kang Aspani jeung Murtam jeung si Asju rek mang mawakeun ti heula cenah 2000 sewang moal pahili da daun kawung anu urang mah pondok tapi senajan kitu pangalusna tu barodas ari geus mihape moal indit kitu rek nyusul atuh pageto subuh-subuh ti dieu nya kajeun atuh ari kitu mah. Wem, geus indit acan. Harita Salhiam nemalan ti jero imah. Acan Kang. Sada Kang Empi. Nyamper ngarona nyeta. Harita ceuk nu ti luar kadengi sora deui. Ayo atuh bisi digelendang ku si kulisi kakara ge isa atuh Kang. Oh bedug mah Gusti tadi teh aduh bedug ayo ke atuh Kang emeh tulakan ieu panto nyakeun ke ditulakan ceuk pamajikan Salhiam. Harita Salhiam ngarawuan daun kawung beunang neuk teuka didadatkeun kana loketna bedog diasupkeun kana sarangkana jung bae Salhiam indit reket
Bray pantok teh harita muka digeblangkeun ngarah rada caang meusan katepas geus nyokot kohkol awi jeung panakolna balik deui ka lawang ngaringkebkeun panto bari turun pok deui ka pamajikanna. Emeh kade panto eta. Harita geus kitu masal hiam jeung marhapi nu nyampeurkeun tea tuluy arinit ka Garedu sajajalan guntreng. Harita teh guntreng bae carita nyaritakeun kasusahna sewang-sewangan. Geus asakna keur badami Kang. Tadina mah isukan teh rek iyang jeung babaturan ngan teu inget kagiliran ngaronda ayeuna. Cek hitungan teh Senin hareup. Oh, otak naon atuh pogetu. Teu matakna naon eta ge ngan babaturan engke subuh meureun arinitna muru ka pasar kota. Ya eta akang oge mikir-mikir teh euy rek diajar dagang ieu teh. Ngandakeun tina pakaya wungkul mah duh. Ndap-ndapan tahun tukang mah akang teh pan kapeng peongan jetut we akang teh nginjum pareanun euy. Nya maning we akang mah bisa keneh nginjem atuh aya keneh nu mercaya coba ari kuring. Gerahun wem geus boga hutang sakali mah euy manjang sia. Ngangandar hutang kena teh susah saumur-umur euy. Estuning tadi teh ngan heueuh makayakeun deungeun-deungeun. Urang ngarah perelekna teh sanyana we ngarah heucak. Ganti lagu teu bisa kana nanaon atuh. Matak kuring cicing oge nya eta tapi lah edas. Modal 15 ketip ti Bareto teu ngagedean. Batina ge heueuh meureun ku akang ge lah kanyahoan teu aya menyatna. Dina saiangan teh sok meunang sabaraha wem? Teu tangtu Kang. Aya 8 ketip, aya saperak. Lalakon 5 genep poe. Ya untung we ari mayeng mah wem. Untung kumaha Kang. Sapoe nincak 2 baru capekna we. Sangsara ge teu kabual lah. Babalen daun kawung atuh ti mana rek untungna Kang. Lain wem. Akang teh hayang milu usaha euy. Naonnya nu keur payu ayeuna wem? Ting huyung kung Kang nu daragang teh lah. Luh lah we nyararitakeun kasusah. Cek ieu rugi, cek itu rugi asa eueuh nu nyaritakeun untung Kang. Kumaha kira-kirana mun akang kana gula wem cek ilaing? Ari cek kuring mah Kang awasna ulah angger dagangan cara kuring keneh atuh da. Nah atuh wem teu ganti-ganti ilaing. Kuring mah leutik modal atuh Kang. Akang ge teu gede ieu teh rek ngamodal teh euy. Luhur-luhurna oge wates 4-5 perak. Atuh lain leutik-leutik modal ari kitu mah. Lain itu wem, kumaha mun kieu? Akang teh deui di lemur nyiar dagangan, peku wem iangkeun bari dagang daun kawung. Sugan we atuh urang teh aya milih, ari akang ujug-ujug kelar sorangan mah euy teu pati wani. Balantik di dieu we heula di lemur tambah nganggur akang teh. Iraha rek ngamimitian Kang? Geus prak mah euy, malah ayeuna oge di imah teh boga gula mah aya meureun sarigen malah. Dar, panya kuring teh kakara ngalamun akang teh. Uguh hayang ngadenge heula luangna nu sok dagang gitu. Kusabab di jalan galuntreng bae. Teu kanyahoan deui narepi nu duaan teh ka Garedu. Baturna nu opatan deui kasampak geus araya. Pukul 8, nu tiluan teh arinit ngider, nu tiluan deui ngajaga di Garedu, nu arinit teh tacan jauh, joal deui ronda teh 2an. Ceuk marhapi,
Nam kaitu ngalider deui lah tiluan. Keun di dieu mah kuring we jeung uem duaan. Harita cek nu kakara datang teh. Nah, saparaha urang nu geus indet? Tiluan. Harita cek nu kakara datang teh ngajawab. Atuh saurang deui can datang saha nya? Harita tuluy ditemalan ku Marhapi. Duka teuing. Tuh, geuning rentang-rentang satu. Mang Uham jigana. Tuh, da nya. Ceuk nu wawuheun, datang-datang nyabab wae Mang Uham kanu digaredu. Nyarieun naon kene ieu teh? Lain geura arinit. Kapan ngadagoan emang? Tembal nurek ini. Wih, bet ngadagoan nu eueuh. Emang mah engke kapeutingnakeun. Atuh jung deui arini tiluan, nyusul nu tadi. Nabeuh kohkol awi. Lagu menta di dagoan. Tung tulung tung tung prek tung tung prek. Ditemalan kuno ngaheungseukeun prek tung 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 prek. Digareduh tinggal tiluan Mang Uham, Mang Marhapi jeung Salhiam. Urungkeun seuneuna teu tiris euy, ceuk Mang Uham. Seuneu geus surung. Senang tiluan saliduru, udud ting lalenyun. Bari ngadeang-deang leungeun. Emang mah tacan reureuh pisan euy kakara datang tas ngajual jame, ceuk Mang Uham. Harita Marhapi ngajawab, kumaha Mang? Aya oge tina jame teh? Wah, jawab Mang Uham. Ayeuna mah sagala nyerorot euy. Mang geus rupa-rupa dagang teh, tapi nya eta teu manggih kamarasaan lah. Dagang naon teh? Teu waleh ngulahek bae. Ngurus pakaya mah anggeus ku ngandalkeun barudak we jeung indungna. Can aya milik meureun nya euy. Kana meunang kasenangan teh, usaha mah sakudu kumaha geura mang tingora nepi ka reuy anak reuy incu. Teu manggih eta kacukupan teh. Teu cara deungeun-deungeun. Harita Salhiam ngajawab, nya bener ceuk Mang Lebe teh ya. Milik jelema teh cenah geus dipastikeun ti dituna, nu bari senang nya senang atuh. Nu bari malarat nya kumaha nya malarat we. Nepi ka paehna oge moal manggih kasenang ari geus nasibna mah. Harita Mang Uham maira. Nya meureun kitu cara dewek we malarat saumur-umur. Beunang ti suksruk ti dungdung teh sasat dug hulu pet nyawa. Asa meakeun karep ngan ukure jadi tambah ngongkrong we tambah ulutud. Ku kuring mah teu pati kaharti selang surupna carita Kang Lebe teh. Nah naon teh ya? Eta nu dicaritakeun bieu ku Uem. Nah kumaha kitu Kang? Ceuk Salhiam. Lamun nya kitu milik saurang-saurang geus pastina bet siga nu dipilih kasih nya euy. Sawareh sina sinang. Terus sina beunghar oge sawareh teh. Sawareh sina pinter na ari urang sina susah. Sina malarat sina bodoh siga duum tinggi ngatur we. Teu nyaho da teu ngaji dewek mah euy. Duh kawing ge atuh da teu ngarti da kitu ceuk kitab teh cenah. Ya kajun. Hari eta mah nu bisa cukup, bisa senang ku ikhtiar jalan muslihat. Tapi kumaha bejana aya anu beunghar ku jalan kotor cenah euy. Nah teu kabita beunghar ngopet mah euy.
hayang so teh beunghar bersih dewek mah. Ari cekuring mah Kang, beunghar kotor beunghar bersih oge sarua bae milikna keneh. Degenah beunghar oge ari ngopet mah naon anu ieu teh naon anu teu geunahna Mang? Oi, nan teu geuleuh deui ilaing. Ari Mang Uham geuleuh teu. Salhiam nyerenge seuri bari ngagilirkeun tihul omongna. Deuh, mun mubuy sampe geus asak meureun nya Harita Mang Uham nemalan. Kudu ka ieu kudu ka polisi nyarita unggal garaduh kudu diteuneunan sampe kitu keur nurona. Nya kakanan urang mah sampe huyi we. Teu cara nu baleunghar kueh-kueh nu ngareunah geuning nya Wah, gue loba beunghar mah balang sakalabatan urang barang hakana. Kopan beunghar salieuk beh geuning. Eta meureun Mang Uham mah nu beunghar beunang munjung teh Nu matak teu percaya kana carita kitu teh dewek mah lah. Rek percaya rek henteu kumaha karep eta mah ngan geus nyaho sorangan teu nginjeu mata. Itu nu beunghar di Ciburial haji naon geuning ngaranna teh lah. Poho deui keun wae ngaranna mah nya. Nyaho daharna aya Parang Royal cenah meuli peda buburukna. Bro, tilu peser. Nah, ngurus di kumah cara urang his. Tara teuing lebar cenah bisi ieu cenah bauna. Kawa bawa palid bajarkeun teh. Tah peda teh tuluy wae di ieu dibungkus ku daun waluh. Genep 7 lamar rap we di bulen ku inyuk. Kakara dibungkus ku daun tuluy dipais. Geus asak dijait heug dibuka. Sok kana piring tah. Rup ku ayakan. Sok sanguna teh kana tobas. Dengan uyah we. Tinu dina ieu teh kelenting ning. Samal goang jeung lalab 2 rigen. Sangu beunang ngeupeul nepi ka sakedelewo teh ning. Kana ayakan nyocol peda cenah remus lalab dicoelkeun heula kana sambal. Wah, Mang Uham kacida teuing eta mah. Salhiam moga pok nanya. Nyaan eta teh Mang. Mang Uham ngejawab, ari si laing make teu percaya. Tadi ongko geus diomongkeun dewek teh teu nginjeu mata. Ngadenge teh dongeng aya nu nyiram hayang pais taeun. Nya pangmaiskeun geus asak di kurungan kitu ku ayakan nu dicocolan ayakanana. Kitu asana teh. Asana mah. Bor, ari Mang Uham ku teu puguh ieu teh kela. Nya teu make ayakan nu dicocolan teh inyukna. Peda hiji teh kapake sabulan saban rek dihaneutkeun dibaseuhan heula ku cai da bisi geheng cenah lamun ngabedahkeun balong tah atawa ngabedahkeun di sawah sumawona atuh lauk plakna teh lele bogo beunteur hurang sakureun nu lumrah dijual mah diduhitkeun. Biasa geuning ari aya nu ngabedahkeun teh barudak sok pipilueun milu ngalalauk leutik. Lah, sabaraha beunang barudak tapi eta mah haji ku koret-koretna. Bebeunangan barudak teh kudu di ieu pertelon. 2 bagian ka manehna, sabagian keur ngala. Loba budak nu balik ceurik kapan lelena teh dihilian ku tampele jeung kini-kini. Hakaneun manehna keuyeub jeung berenyit. Naon ngeunah nanya beunghar kitu. Umatak urang teu beunghar oge. Taksiran teh lantaran teu bisa cara haji eta Mang ngala gede miceun saeutik ari urang sok.
hayang sabalikna dahar ngeunah pake hade ari penghasilan saueutik urang mah. Nya bener Kang eta teh ceuk Salihia Mairan. Mang Uha mah harita nemalan deui. Tapi ari geus boga keur naon sok kasebut we beunghar ari hirup kakerehet. Urang mah pan sakieu ku eueuh ari itu mung make nya atuh kana banda mana kana badan barang pakaian teh ginding keneh urang beunang nganyuk-nganyuk bae oge. Sugan beungharna munang munyung meureun mong. Tah wem kumaha ari kitu milikna keneh lain. Nya milikna sugan beungharna kudu munyung meureun geus takdir eta mah. Tah bener euy ceuk dewek beunghar kudu munyung henteu usaha ti hot-hat teh jadi kacukupan ning. Kapan aya carita jelema hayang beunghar geus gilig hatena teh kajieun ceuk batur goreng kencling we indit ka pamunjungan ari datang ka ditu pokna hayang punyul ti batur cenah. Kuno dipunjung teh disanggupan gancang balik di jalan teh gerah pisan da geus disanggupan teh gaweena teh ngan ukur heheotane tatambangan tuluyna ceceleweungan we ngacaprak teh eling eta teh. Tuh ari taya milik mah masing munjung ge kalah kasih wah lain beunghar jadi ujug-ujugna teh gelo. Nya euy milik dewek mah sisit kadal meureun nya euy. Lain mang haji nu dicaritakeun tadi teh beungharna beunang munjung gitu. Harita marhapi nanya. Kapan tadi geus disebutkeun ngopet. Oh geuning bisa munggah haji mang. Munjungna geus jadi haji pan. Nah kahajianna teh jadi halangan kitu kana munjung. Tah nyaho atuh ai kitu mah. Apaan Kang nyaman ka tukang mah aya hajian bejana teh. Ti dieu indit cenah bareng jeung ieu jamaah nepi ka Singapura cenah. Tuluy we ngan ieu naon ngenek di dinya. Usum jamaah marulang manehna milu balik. Haji wae datangna ka lamur mah. Da pedah apalna teh indit haji urang-urang mah. Nya akang oge ngadengi carita kitu teh euy. Tapi teu pati diana teu kaharti ku akang mah. Kang nu munggah haji teh nya mang rewu-rewu lamun aya nu nyiliwuri 2 atawa 3 bae mah atuh moal kaciri ceuk mang lebe wae sok aya cenah haji kitu teh. Ari mang lebe menang beja ti haji deui malah juragan kalipah oge nyarioskeun cenah. Nya basa haji kitu meureun nu sok munjung teh tapi teu ka berean roy teu kaberean roy kana munjung-munjung teh. Puguh wae atuh keur naon pupunjung pupuja ngajual nyawa atuh mang. Nya uloba dongeng munjung teh lah. Harita Mang Uha ngajawab. Puguh di mana-mana ge aya. Nah atuh ari bangsa deungeun bet loba nu baleunghar. Sararenang kadeuluna teh teu kadengi teh bangsa batur bejana munjung. Buat teuing da urang teh pan teh campur jeung bangsa batur. Meureun aya bejana naon aya bejana meureun. Salihia harita Mairan. Aya tuan atawa babah munjung kan kitu. Aya nu sanget-sanget oge ku tuan mah sok di ieu digadabah. Tuluy wae jadi camal. Mang Uha mah harita ngajawab. Si laing mah atuh munjung lain kana paranti bangsa urang seperti babah aya nu munjung ka ieu geuning tapekong. Marahapi tuluy ngajawab.
Ito mo sejen doy atuh minangka muja ka pangeran cara urang nada-nada ka Gusti urang mah. Nyaho atuh ari kitu mah ceuk Mang Uham. Cak urang dugi ka dieu heula episode hiji nu judulna Munjung karya pangaresana Moh Amrik. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun kana episode 2 nya. Hatur nuhun kepada wargi anu parantos ngadangukeun dugi kawakasanana. Hatur nuhun oge ka wargi-wargi anu parantos nga-subscribe, nga-like, nga-komen sareng nga-share. Sakitu bae nu tiasa kasanggakeun, hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan, hapunten oge tina kakirangan sareng katetiasaan pribados. Cak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.